sekali dari berdua. Indah ya. Iya sayang. Eling depan kita kawin. Eling. Iya. Berasa ya Allah, telah melakukan salah ya Allah, doa kami gede. Berasa ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngomong atuh Sep. Dari sini Sep. Sep. Ngomong atuh Sep. Kunaon? Sorry, Pak. Berubahlah jiwaku mana yang terluka dipecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku. Assalamualaikum. Ganggu aja. Waalaikumsalam. Kumaha cager bet? Yah, basa-basi. Menang meureun nanya kabar sanajan urang sering kapanggih ge. Sanu ngalarang atuh mang. Kan asa ararane we aing mah. Teu kudu aneh bet. Anu aneh mah sia teh aling-aling. Si Asep saib aing nu polos diajakan mabok ku sia. Sia mah bener ge mana teh aling-aling. Lain salah aing lah. Kita saja dicepu. Ti awal ge aing mengicuriga. Eta si Kehet nya ada kayaknya kehidupan aing. Blaga jadi budak pang kitu dananan. Mang aing bego. Iya, paham urang oge, tapi teu kudu kitu bet. Eling atuh sia teh bisi kaburu paeh. Kurang jadi ngurusan hidup aing sih ya. Goblok. Bet, aing jeung barudak peduli ka sia. Oke. Ku aing menghargai kepedulian sia. Tapi itu kudu memaksa aing yang berubah pola hidup aing. Aing bakal berubah. Hah? Tapi lain karena jelema sakalipun eta si Siti awewe nu ku aing cinta. Oma. Tapi aing dahar bet. Kunaon sia tega atuh ngajerumuskeun si Asep. Karena aing ngomong. Kita saharjo jadi cepo jang aing. Bet, lamun arek kitu tenjo jelema na heula. Nyaho meureun si Asep kalakuan kumaha? Kan si Asep mah polos, bet. Bener sia mah. Terus aing sia naon? Sia main tampura ka si Asep. Moal mungkin ka urang main tampura? Salah aing naon? Hah? Kita sayang asuh ka kehidupan aing. Angges gawean gua aing. Bet. Kuduna mah sia mikir, bet. Si Siti minta tolong ka si Asep oge jeung mastikeun bener-bener berubah teh kelakuan maneh. Eta teh karena si Siti nyaah ka maneh, bet. Supaya bisa ngayakinkeun ka bapana mun maneh pantes jadi imamna. Mikir pakai otak. Sep, kon sih Sep. Ngomong atuh Sep.
Ya Allah, kenapa teman Oni jadi begini ya Allah? Mang Jambul, Neng, asa kesel amat ningali raut wajahna. eta si Betty ngajakan teu bener ke si Asep. Hajakan nu teu bener kumaha, Mang? Ning mah teu paham da. Neng mah mau kepaham. Eta si Betty ngajakan si Asep mabuk jubung. Nu bener, Mang. Kitu amat Abeti ka Asep. Bejakeun ge Neng, kudu rada di pandian tengah poe si Betty mah. Aya wae Mang Jambul mah. Kok bisa sih si Asep mabok? Teu nyangka, Neng. Manehna beuki. Jadi kieu Neng. Si Siti nita si Asep jadi mata-mata si Betty. Akhirnya eta budak dua jadi rajit. Marabok disusukan. Eta susukan dianggap pantai. Kan goblok meureun. Coba Neng ningalinya. Seru meureun. Kalaka seru sih Neng mah. Karunya ka si Asep. Gira deui Mang ningali sirkus. Kalah sirkus. Enggeus pokona mah ripu jeung si Betty mah. Bejakeun ka si Siti. Enggeus tinggalkeun si Betty mah. Nepi ka si Atang gondrong ge. Moal berubah-berubah sikapna. Ripuh pokona mah. Ih, ulah kitu atuh Mang Jambul. Eta mah hak si Siti. Kan si Siti nu ngajalankeun. Kan Neng baturan si Siti. Kuduna si Siti sadarkeun ku Neng. Ameh teu batin. Ih, kan Neng teh cuma babaturan si Siti. Lena kolot si Siti. Ih, Mang Jambul, Mang Jambul. Hese di bejana. Goblok. Dong, si Asep dong, Si Asep kunaon nih? sedih dong. Kunaon si Asep nih? Kunaon? Si Asep malah mau wae dong. Ditanya ge tara ngajawab. Sedih urang ningalina. Asal tetenjoan meureun siapa nih? Emang si Asep boga masalah naon? Moal mungkin si Asep gitu nih. Teu percaya aing ka siapa nih ah. Demi Allah dong, stres manehna dong. Ah teu percaya sia ngaco meureun. Sia nu stres mah. Belum tiba. Ya Allah, apa salah Oni ya Allah? Sampai teman-teman Oni pada nggak percaya kalau Oni lagi cerita. Si Oni aya-aya wae. Stres. Ku manehna nu stres mah. Pongo. Si Kehidupan kos kieu. Panda, Bunda. Masya Allah tabarakallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makin hari makin cantik aja Bunda ini. Panda bisa wae. Apa sih yang nggak bisa buat Bunda? Tapi maaf kalau suatu saat Panda akan berubah. Kok gitu sih Panda mah? Iya, maksudnya merubah status kita berdua di KTP dari lajang jadi menikah. Panda. Mang, si Asep stres mah. Iya stres mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia lain aing, sia nu datang Markoni dah. Si Asep mang. Kunaon si Asep? Stres. Nu bener Markoni sia teh. Tadi orang kepanggil manehna mainna curik. Ih, Kurang ditanya teh, tengah jawab ngajawab, curik makin kencang, gak molongo di cengok. innalillahi. Nu bener sia teh Oni. Bener mang, orang bohong sih. Percaya tuh ka urang. Sedih mang ningalina karunya. Wah, berarti bener si Asep trauma kejadian kamari nih. Kejadian naon? Eta mabuk kucubung. Manya mal mungkin atuh mang si Asep mabok, ngaco mah mamang mah. Ah, sia mah stres. Pan sia ge nyameureun kamari lamun si Asep jeung si Betty ngojay di susukan dianggap pantai. Oh, eta. Lah, tinggal oke ku yang dadana sia. Oh iya, Panda. Pas tadi kan Bunda ketemu Mang Jambul. Emang kemarin Asep jeung Abeti mabok kecubung. Iya bener Neng, enak gelo si Asep, stres tuh. Kontrol tuh. Siga petir we nyamber. Teu boga adab.
Astagfirullahaladzim. Oni, bener, mau ngomong tuh ulah ngasal. Iya bener Neng. Serius lah ini si Asep jadi gitu? Gusti, itu percayaan kalau omongan orang teh. Lain gitu nih. Siapa kan edan eling jelmana. Mending langsung cek yuk Bun ke rumahnya si Asep. Ayo gas kan? Ayo. Kali ini aing teh hampura. Soal kejadian kamari. Asep. Salam. Kayak fobia orang bet. Pengalaman lah ya. Anus, aing pamit ya. Langsung balik. Oh tuh bet. Oke. Siap. Oke. Yuk. Ayo, Sep. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sep, saya cager kan Sep, tuh kunaon sih ya? Alhamdulillah cager. Si Oni sih cenah. Stres Sep. Si Oni denge dong. Kontrol tuh sama Maghrib. Tuh kan apa Bun? Si Oni mah tuh bisa dipercaya omonganna. Heeh. Kontrol atau maghrib. Sorry. Oh belum. Alhamdulillah tuh saya paling cager mah. Syukur. Bun kita pulang yuk. Yuk. Ya sebenarnya balik. Ayo dong. Cagernya. Pada mau tenan naon, Sep. Assalamualaikum Sep. Waalaikumsalam. Stres. Ada budak tuh. Naon sih di? Apa kayaknya kenapa? Ih. Maaf Sep, maaf. Cerek. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana cager Sep? Alhamdulillah cager. Ayo naon sih? Tadi baru udah nanyakeun. Sep cager Sep, cager Sep. Ayo mamang deui. Ayo naon sih? Cek si Oni mana stres. Astagfirullah, benar-benar. Ya, nah atas si Marco ini nipu aing. Jelema sehat walafiat disebut stres. Bang.